Assalamualaikum sadaya baraya Sunda di dieu sarta acana nepakeun heula wasta abdi Muhammad Fayadi tikala salapande. Abdi di dieu bade 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 naon nya? Slag deui euy. Baiklah. Nya saliwatan ieu kuring bakal nyaritakeun ngeunaan sasih Ramadan ieu anu kacida pisan saena. Bulan Ramadan ieu mangrupikeun sasih anu pinuh ku berkah ti Gusti Allah. Dina bulan Ramadan ieu sadaya umat Islam ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. Puasa nahan nafsu tina tuangeun, puasa nahan nafsu tina minum, puasa nahan nafsu tina pokona sagala jenis hawa nafsu lah. Nya lamun anjeun mikirkeun ngagunakeun akal manusia, meureun puasa ieu mangrupikeun hal anu teu ngagem. Urang kedah tahan tuang sareng minum, sareng hawa nafsu. Tapi lamun anjeun nuturkeun naon ceuk hate anjeun, puasa ieu mangrupikeun berkah anu luar biasa saena ti Gusti Allah. Ku puasa ieu urang tiasa ngaleres-leres bersyukur karena berkah Allah anu paratos dipasihkeun ka urang sadaya. Sareng ku puasa ieu urang oge tiasa ningkatkeun rasa empati ka dulur-dulur urang di luar anu kaasup jalma sepuh teu gaduh. Intina mah puasa ieu teh sama sekali henteu, justru malah mustahil disebut hal anu ngagem. Salain ti puasa, urang oge rutin ngalaksanakeun salat tarawih di bulan Ramadan. Salat tarawih dilaksanakeun saloba 23 rakaat kalayan salat witir. Jadi 20 rakaat salat tarawih, 3 rakaat salat witirna. Sateu acan ngalaksanakeun tarawih, biasana kuring sareng rerencangan sadaya kantos ngariung di warung. Ngalaksanakeun naon wae anu dipikayang ku kuring di warung. Bari nungguan adzan isya ngumandang. Kuring bakal sono pisan karena waktu-waktu eta, karena momen-momen eta. Sabab momen anu nyangkut tina emutan kuring mal bisa hilang. Nya tos lah cekap sakitu carita ti kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.